Rahman kepada semuanya. Semoga ini pengantin mendapatkan kebahagiaan. Mohon tepuk tangan yang meriah sekali, Pak. Gesebel aki teh tara ngomong kieu. Kawan awake ti film. Apal kamari teh bulan Sapar aki teh ngagojo duwe. Tapi kasih nini sagala digadekeun. Teu sirikna harga moal eta mah. Aki teh aya teh nyilorok teh di mana di kolong jambatan sabab imah digadekeun ka pagadean gara-gara Sapar. Tapi moal kurangan hormat, moal kurangan semangat pikeun aki. Sabab aya kabogoh aki di dieu aya kabogoh aki neng iyang. Kena aki teh sorangan sabab hidup kudu apal kana cukang lantaran bulan ka alam dunya teh ti indung jeung bapa teh tah ti saha ti kami. Nyata nini jeung aki teh ti saha ti uyun bawa jaga waring budeg-budeg kakait siwur kalitu nama kaluhuran. Kade urang kudu inget kana wiwitan urang ya. Ge ari pamajikan aki ka mana rek di WA heula Kang Aco. Dihubungi heula sugan nomor nama sikene angkat. Moal beurang rek dihubungi kade. Nini loha halo ini kamu di mana? Aki, engkau tega tinggalkan aku Aki. Abdi di bawahku punya kusumir angkot Aki 07. Buru ieu curang geus teu kuat yang panggil. Yu Aki. Dari mana ke mana wae Aki sedih aturan ini mah ya. ulah dipake kasedih pan tingali incu urang tadi geus di istrena sok doakeun anu si kumane mudah-mudahan ieu incu urang teh dina ngambah sakaraneun rumah tangga sing dijadikeun keluarga warga aduh geus kolot mah capek ge si ngomong teh. Aki ya Allah ieu incu geus 40 tahun teh panggil Gusti meuni jiga aing baheula. Mending teu piceun sasieun tingali halisna ngajeler pae. Irungna kuwung-kuwungna tarangna teh jamentangan mimina meuni ipis Gusti ini rek ngadoakeun di pohon deui ngomong teh Gusti geus heeh cing pokona nama Aki bagana Aki jeung diri teh bararaga poena rek ngadoakeun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Nu Maha Welas Nu Maha Asih mudah-mudahan ya Allah masih asih dari Quran dosa kana mawana warahmatan saya desa lieu dan mudah-mudahan sing rumah tangga tapi sih selawasna baca. Geus ini dipikir-pikir ya tadi juga ada ganggu kasih ulangnya. Aki tadi di abdi mah rek ngahibur lah merek duit teu boga boh di mana tuh kapan kamari ini teh ngagadekeun sawah nu 40 hektar jeung dahar sapopoe nu disengir BAKB dibagina BA eta teh jeung incu Peun ini rumah ulah loba sembal tapi guyon yuk urang pakaulan mudah-mudahan ketampi kalayan kabeh. Ya ya Gos. Penyanyinya yuk kita nganten jos. Yuk